man aropa nafsah aropa rabbah. Kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyahong ke ka Gusti Allah. Tuluy kurang teh diteruskeun melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus kurang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peding batur kerek urang mentang mata benta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rubuh kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalamullah. Mata nu biasa pake dedelean sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus karena maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah, diurus kurang lelembutan aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana. Di awak kurang aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafsi, latifatul qalb. Didinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak. Wariman ngurusan teh ngurusan batin, ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran, dizikiran, ditafakuran dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui wal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah anu dimaksud wal ti Gusti Allah. Kege Gusti Allah wa huwal muti, Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan, eueuh makhlukan, eueuh nafsuan, eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Aya muatan naon